jero hate mah make tauhid. Lamun urang nyaritakeun Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, keagungan Allah geus aya di dada, atuh sakabehna handap eueuhna naonan. Mulai geus di dieu teh ieu deuk gadeukeutkeun, deuk dibere deukeut ku Gusti Allah teh teu sambarangan. Daek heula guru, daek heula ngaji, daek heula guru, daek heula udang ti peuting, daek heula mentang mata, daek heula diuk, daek heula zikir. Awalna macan boga rasana naon ngan zikir bela ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, mungkin bulan, mungkin tahun, kebal-kebal mah sia ku istiqomah cak Gusti Allah teh digeserkeun ka resepna mata, digeserkeun ka resep celi, digeserkeun watak-watak mata, watak celi, watak irung, watak sungut dan lain sebagainya. Kuari nu muncul adalah ruhani. Leuwih urusan ruhani batan awak. Ketika lapar, eta mah watak cakroh teh. Watak teh mah lapar, atuh kudu diperangan. Jamual kebal di alam dunia mah. Tak bae tunduk watak teh mah watak mata. Perangan saeutik cakropan ieu teh ka Allah. Urang mah per detik, per menit, per jam teh ulah leupas ka Allah. Adapun watak-watak awak tah nu kos kitu mah atuh tunduk tah mah watak perangan, lapar tah mah watak perangan. Ieu aing ieu cakroh urusan ku sia. Mulai di urusan kurang digeserkeun ku Gusti Allah. Plek mulai sapoe sapeting, dua poe dua peting kuari dibere kuat. Mata lain deui dedeleuanana sebab aya Allahan di jero hatena. Ketika memandang ulah nu kitu mah haram cak Allah, urangna teu dibere resep. Geus kitu bae, nu mantak lamun ngandelkeun nang urang moal bisa kabeh ti Gusti Allah. Ya Rabbi bil Mustafa. Urang nyaritakeun tentang ma'iyah. Jadi lamun tadi geus dijelaskeun bahwa Allah teh nu ngurusan urang. Seluruh gurak-gerik urang urusan Allah. Nu ngintip neulekeun ka urang. Hadir babarengan jeung urang. Atuh wa huwa ma'akum aina makutu. Allah teh tu babarengan jeung urang di mana bae urang ayana. Ja nangtung urang nangtung Allah, diuk urang diuk Allah, kicep urang kicep Allah, atuh bareng jeung urang. Allah nu nempokeun ka urang atuh bareng jeung tempo Allah. Nu hadir babarengan jeung urang atuh urang hadir bareng jeung Allah. Tapi urang wani amat tentang ka Allah. Wani SMS-an jeung urang Lampung. Wani urang nonton bola, wani urang nonton TV, wani buhang bohong, wani urang mamaksiat di hareupeun Allah. Berarti bloon ge bloon aja. Bloon. Deres anu lain kiai mah ieu kiai daek keneh maksiat. Eta kiai buapa biang blon. Ustad masih keneh daek maksiat ieu mah rajaning blon. Habib daek keneh. Aduh. Ieu Habib blon lah tuh tah. Aduh. Budak leutik maki bari nangtung dihampura keneh ku leutikna, tapi lamun geus dewasa kieu nangtung dicarekat. Kebo mah gupak dihampura, tapi lamun jelema gupak blon. Iyalah masalahna, nu bodoh mah sakitu mah masih dihampura keneh, tapi nu pinter mah tak ada maaf bagimu. Kuputuskan cintaku.
masalahna bahwa wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah babarengan jeung urang di mana bae ayana. Nu mentak ahli-ahli Allah ma adab teh lain di hareupeun manusia. Tapi di hareupeun Allah manusia teu kadeuleu ku mata hatena. Tetepnya nama aya jelema eueuh jelema asa bareng jeung Allah, adab tetep dipake. Kadang di hareupeun manusia kos teu boga adab lantaran nyana teu asa di hareupeun manusia, asa di hareupeun Allah. Nu mantak hese nuturkeunana jeung ahli Allah nu geus luhur jasa mah nu manehna keur kaayaan fana. Lantaran nyana keur leuleuweungan. Teu boga rasa babarengan jeung urang, rarasaan teh jeung Allah. Lamun geus boga perasaan kos kitu, karak jelema bener. Bener-bener jelema. Urang makan ican bener-bener jadi jelema, jelemaan. Beda saeutik jeung patung urang mah. Beda aya rohan we. Can jadi jelema nu sampurna lantaran can boga rasa bahwa urang babarengan jeung Allah. Ieu. Lamun Allah al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, nu ngurus ka setiap manusia dengan naon nu diusaha ku manusia eta adalah urusan Allah. Urang can boga rasa kadinya. Jauh jeung Allah. Can boga rasa bahwa Allah teh selalu neuleukeun ka urang teu sadetik-detik acan teu ka urang. Teu boga rasa kadinya. Hadir babarengan jeung urang tapi urang teu boga rasa bahwa urang dihadiran ku Allah. Jauh ken. Dijelaskeun dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kurang kumaha ucapan Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi ngadoa rek berangkat cek Kangjeng Nabi Allahumma anta shahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyahum min kulli afatin wa ahatin. Pan eta jelas jasa. Doa Kangjeng Nabi, Allahumma anta shahibu fis safari Gusti teh anu ngabarengan ka kami kabehan dina waktu berangkat. Wal khalifatu jeung Gusti nu ngurus fil ahli wal mali wal walad wal ashab. Ahli abdi, harta abdi, anak abdi nyanggakeun sadaya-daya, jata mah atuh nu ngurus teh Gusti. Apa eta kurang kumaha deui berarti selalu bareng keur lempang, keur diimah, nu ditinggalkeun kabeh urusanana urusan Allah. Urusan Allah. Nah, jadi berarti urang teh selalu jeung Allah aya sifat ma'iyah, bareng jeung Allah. Ngan ma'iyah teh aya dua. Aya inda ahlil farqi, aya inda ahlil jam'i. Ahlil farqi, ahlil ilmu. Urang ngaji kuari wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam kudo dan selanjutnya. Wari urang teh bener kan coba ieu ulah teu asa. Saha bisa. Urang kuari kitu aya dina ilmu saha bisa bener geus ulah teu asa sapekerna. Jurig gabe teh jelemaan sih. Babarengan jeung Allah teh aya anu bertumpu kana ilmu Allah. Urang teu kaluar tina ilmu Allah. Hudang kanyahoan ku Allah.
sanes kanyahoan ku Allah hudang jeung sare teh aya dina ilmu Allah. Jadi berarti ahlul farqi mah ma'iyah teh ilmu kajahoan bae ku Allah. Lamun eta ilmu Allah mengetahui nu enggeus jeung nu encan terjadi aya na dunia memeh diayakeun tas diayakeun eta kanyahoan ku Gusti Allah ku ilmu di luhur langit di hadap bumi sapatala kabeh kanyahoan ku Gusti Allah hatta pangpung nu endek ragag hotel-hotelan dina tangkal kayu eta aya dina ilmu Allah. Angin niup ka kidul ka kaler kawetan ka kulon aya dina ilmu Allah. Muterna angin disebut angin topan, angin puyuh, angin beliun eta dina ilmu Allah. Laut ayana cai kanyahoan ku ilmu Allah. Surut pasangna laut aya dina ilmu Allah. Ombak gede jeung leutikna kanyahoan ku Gusti Allah ku ilmu Allah. Tangkal kayu timimiti dipelak jadi petet dan lain sebagainya gede kanyahoan ku Gusti Allah. Memeh dipelak tas dipelak kabeh kanyahoan ku Allah. Eueuh nu teu kanyahoan. Atuh urang teh lamun merenung ya mun merenung, urang teh tikelkep di ilmu Allah. Ya eueuh nu kaluar ti ilmu Allah. Berarti urang kaihatoh ku ilmu Allah. Urang ngabahas tina pangajian bahwa eueuh nu kaluar tina ilmu Allah. Ayana langit jeung bumi yakni dunia ieu adalah terketahui ku Gusti Allah memeh jeung entasna. Luhur langit handap langit, luhur bumi handap bumi, angin dan lain sebagainya kanyahoan ku Gusti Allah. Ilmu Allah teh mencakup mengihato eueuh hiji perkara nu teu kanyahoan ku Gusti Allah. Sireum ngarayap ka awak urang kanyahoan ku Gusti Allah. Ayat tuma lelempangan di awak urang kanyahoan ku Gusti Allah. Sieur lelempangan di awak urang kanyahoan ku Gusti Allah. Nu sok ku kolot urang di toelan make ieu teh naon ngaranna jarum nu laleutik teh di awak urang naon ngaranna. Iya lamun atel di dieu ku kolot urang make paniti cabut aya leutik beunang teh ngaranna. Ku barodo sia. Ya Allah ya Rabbi, keur leutik keneh urang mah tadi dieu teh atel kade ceuk hidung urang dicokot make paniti tah aya leutik teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Masya Allah. Ih, budak teh jahona naon. Ieu beureum di jaruk juk atel kade cok mah. Kade nyokot mah urang paniti leutik tadi kana ieu keun tadi kana naon kukukeun tek tu aya hampir teu kadeuleu. Kolot urang mah nyahoan tanaon teh eta teh. Ya Allah ya Rabbi. Bener barodo ieu budak. Itu leutik kolot urang nyahoan biasa tah. Dikegeset aja ditinggeus baka ieu. Kanyahoan teh geus itu tak aya. Leutik jasa tah leutik jasa. Bang leutik-leutikna. Nu mantak
aya babadean naon upang gede-gede tapi amis gede naon kolak kareta naon panjang tapi amis kolak benang aya di naon upang letik-letik da sia ayo naon incu sieun kageleng kareta beak kabeh tah Bang geus incu sieun kageleng kareta wah parah letiknya tah Bang geus tah ieu kajahoan lelempangan panyakit di awak urang emang teu kanyahoan ku Gusti ya kanyahoan nyeri huntu Allah nyahueun aya jaram-jaram di huntu Allah nyahueun nyeri mata Allah nyahueun ja Allah anu merena nyeri ceuli Allah nyahueun ja memang kanyakit teh ti Gusti Allah nang mere Allah ayo sia naon nu teu kajahoan tah dibantak lamun geus datang usul ilallah cara Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam dibere penyakit 18 tahun pemajikanana bebeja ka atuh jaka ka Rasul ngadoa be tuh ka Allah parah-parah teuing ieu penyakit dicarekan pemajikanana hirup 80 tahun kakarake dibere penyakit 18 tahun can bagi dua acan ku hari gesita ngadoa ka balik sia ka ditu ulah ada mana ini saya teu kuat mah tuh je kakarak 18 tahun emang ieu penyakit lain ti Allah aing nanangieun Allah hirup nanangieun Allah nang mere Allah penyakitkeun nanti Allah atuh lamun ku Allah deuk dieukeun mah teu kudu ngadoa kege dieukeun we ku Allah ieu mah eukeur ka hayang Allah bae turutkeun bae ka hayang Allah ambu eta tauhid datang ka dinya urang mah kakarake datang ka ingsrek salesma ka mana ustad ieu teu ka masjid salesma waduh jaheunya masyaallah aja teu ngaji ka mana ustad teu pre cenah ngaji eta mah ieu mah tahun gara salesma nya beak obat lagi ku sakieu cenah salesma eta urang jauh jas itu salah di makom syariat tuh masalah ngan berarti kan can luhur aya nu geus luhur mah hirup nang Allah roh nanu Allah paeh jati Allah ku ari dibere panyakit ku Allah wayah dicagerkeun mah cagerkeun bae ku Allah mangga nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah eta tuh luhur tauhid ya atuh aya babarengan jeung Allah iya teu dikumaha deui anta sahibu bis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal asab jadi aya babarengan ngan indah ahlil farqi mah ilmu Allah jeung ihatoh cara tadi tapi wa indah ahlil jam'i mah az-zatu was sifat ieu mah ieu teh zat jeung sifat maksudna kumaha lamun ieu hirup urang teh menang Allah roh nu Allah kuari kicep nu Allah robah urang nu Allah nangtung nu Allah diuk nu Allah eta berarti kan aya sifat Allah di awak urang sebab Allah teh al-mutaharriku wal musakkin nu ngarobahkeun jeung nu nyicingkeun geus urang robah Allah nang Allah berarti kan aya sifat Allah di awak urang sedengkeun sifat eta moal pisah jeung mausupna moal aya sifat nu nglan cicing tanpa bareng jeung johar sebab sifat ma'arad ngaranna ku ayana sakitu moal pati-pati eta robah mun eueuh Allahan di dinya sebab sifat teh moal kaluar tina zat nu mantak waliullah menyebutkeun anallah luhurnya saya ngaji asa disia balik diri aredan ya
edan Allah. Aduh, cek pemajikanana ieu ka haji barang balik ngaji jadi kieu ye. Allah ka dia. Sia digerokeun ku Allah si teu nurut. Wah, edan. Tak nyantai-nyantai we teh indek ngabahas ahlul jam'i mah moal beres. Sebab mondok henteu naon henteu. Norekat henteu. Moal geus atuh. Ngabahas ahlul jam'i. Sanajan kaharti kadituna jadina edan. Madzubna ngan teu stabil sebab teu masantren. Teu ngaji, teu stabil, tetep bae teu stabil mariweuh nu aya. Datang ka imah teh salat bae, zikir, salat, zikir, puyeng pemajikanan. Ka ajak kiai ge teu kieu, kan kakak jadi ngaleuwihan kiai atuh. Wah, berapa ieu kos ge. Warung tutup cekena tutup ta dunia tah. Teu beres ta dunia tah. Tutup warung kajian kumaha mobil geus kaditu-kaditukeun kabeh motor mobil kaditukan geus. Tapi wayah dahar men tapan blon. Lapar ya gara sadiakeun cenah tadi ulah ngawarung wayah dahar menta. Kakak ieu kumaha sih? Laloba omong aing keur jeung Allah. Atuh eta lapar penta bae ka Allah sia ku aing. Bolon sia. Keur ngobrol jeung Allah. Ieu teu beres. Teu beres sakajari kota. Jadi urang lamun diartikeun ahlil jam'i mah ieu rempan. Sebab ieu mah geus kana rasa. Perasaan eta bisa berubah ketika ku urang dipaksa. Dipaksa engke urang bakal nganyahokeun. Contoh urang teu bogoh ka hiji awewe. Kemudian dipaksa ku kolot urang titah kawin bae. Sia teh nyaho, sia sakola sia masantren teh ku bapa si eta dibiayaan aing hayang teu nyaho mangan geus aya perjanjian seda sia kudu dikawinkeun ka anakna. Ieu mah asal ulah ngisin-ngisin kolot bae kawin sia kadinya. Nurut sia ka abah. Teu boga ka ngisinkeun ka kolot sia ayo. Tuh bah nurut ka abah dipaksa ku kolot kawin padahal teu bogoh. Teu bogoh terus bae kawin kebal-kebal mah reuneuh. Padahal teu bogoh. Tetep reuneuh. Berarti katoel kan? Ya sangalahi hiji dua kuari tanya saya cerekeun teu boga teu datang ka kuari ge. Mana teu bisa anakan eta kieu sabenerna. Aing teh teu bogoh ngan barang kabelah dieuna ku bageur ca pamajikan. Isuk-isuk ditawaran kopi apa susu. Terus dek mandi tawaran dek cai haneut apa cai tii. Kadang-kadang nyana teh nawaran dek dipanggosokankeun nya ka. Kabelah dieuna baju geus sipang mawakeun samping geus sipang mawakeun dahar kitu keneh. Jadi aing ieu resep ku bageurna berubah pikiran kan lantaran perasaan nyana kabeuli rasanya na bogoh teh eueuh ngan deudeuh jeung nyaah aya. Tah ieu tah perasaan ku ari karunya. Duh, karunya amat tadi nama dek ka pasar balik 20 tinggi tilok ditanyakeun. Ya teu bogoh teh. Ku ari mah eueuh sakedeung ge ka mana ieu doi. Eueuh sia aing teu betah sebenarnya mah ieu aduh ku deudeuh jeung nyaahna ku ari mah aya tah rasa cinta ku kabageuran, ku kabahagia, ku kebaikan dan lain sebagainya. Eta perasaan berubah tata dina mah teu deudeuh teu nyaah tapi ku ari deudeuh juga bisa berubah. Watak manusia kajen kukumah ge bisa berubah sanajan watak mah cak kurang Karawang mah daun dadap beuti beubereum ge teu seungit. Dasar adat ti beubereum moal leungit. Tapi eta urang Karawang eta. Tapi ari dididik teuing mah ucing ge ucing ieu dididik kita mawaan sangu kita mawaan bisa sanajan satu ketika begitu keur mawaan sangu aya beurit nyana ngudag beurit atupan sayur acak-acakan tapi tetap bisa dididik
seorang ahli Allah dipanggil ku raja. Cak raja lamun bener-bener sia ahli Allah kabeja ka mana-mana wayahna pangdidikeun onta supaya bisa maca. Didik ku sia. Lamun ieu onta bisa maca aing percaya ka sia bahwa sia ahli Allah. Lamun onta teu bisa maca, teu percaya aing mah. Kuat jawab ahli Allah. Tenang. Karak onta. Jurig bisa maca. Tenangin ahli Allah mah. Tuh, langsung ontana mana? Ya, bawa ka imah, dibawa ka imah. Dididik kunyana. Cara ngadidikna dibere kitab. Sanggesa dibere kitab unggal lembaran didinya aya jukut. Unggal lembaran aya jukut, unggal lembaran aya jukut isuk sore dididik tah. Geus bisa, geus bisa. Dibawa ka raja. Dengan waktu singkat sabulan dibawa ka tuan raja. Waalaikumsalam. Wah, kumaha onta geus bisa maca? Oh, moal pati-pati ka imah tuan raja lamun onta can bisa maca. Wow. Masyarakat nonton kabeh. Aneh, onta bisa maca. Coba bae. Coba praktekeun kunyana. Ieu kitab unggal luhur kitab aya jukut dibalikeun kunyana kenyatuan, ke dibalikeun deui, kenyatuan deui, ke dibalikeun. Tuh kan bisa maca kan cek nya. Ya, padahal mah pan neuleuan jukut nya mah. Cek tuan raja bener oge. Ieu atuh hebat. Tuh. Cek tuan raja eta ngabalikeun mah geus bener. Dibalikeun berarti geus bener jana eta. Ngan ieu mah aya ngadenge sorana coba. Wih, gadenge sora mah boro-boro onta jelema ge teu daek maca Quran cek nya teh. Tuan raja ge teu maca ka Quran. Siap aing. Nyarekan raja pan. Tu ahli Allah mah kos kitu. Atuh boro-boro onta aja tuan raja celok maca Quran pan bener teu. Beureum beungeutna pan. Ye, tuh ngabalik-balikeun geus hebat raja mah. Henteu balik-balikeun Quran acan. Waduh, sial cak raja teh. Ka aing deui bae sia mah. Tuh, jadi berarti tuan raja eleh ku onta. Ahli Allah mah wanieun tak kos kitu teh. Wanieun. Urang mah coba ge, lamun ngomong kitu ka tuan raja diborgol sia ku aing. Sebab carana nu salah. Aingna mah pisan. Oh. Atuh sakitu ge onta bisaan mak buka muka kitab. Tuan raja mah pan teu muka aja. Izin berarti hari ta raja guguru pan ka ahli ilmu. Tungtung nama raja jadi wali. Oh, mantap. Sanggeus jadi wali, pinter raja, nyana terus salaman bae. Guru tuan raja mah lain abdi onta. Embungeun, ahli Allah mah disebut guru, onta. Guru tuan raja mah onta. Tuh onta ciuman sukuna. Ai urang mah lain kitu, pan sia teu cium tangan ka aing. Ya, sia aing teh guru sia, bego sia. Goblok meureun sia nyaho kalit ya ti aing. Teu ngaku tuh. Batur ahli Allah mah embungeun dikitukeun. Lain abdi, guru tuan raja mah onta. Geus pokona asale onta eta guru. Kan hebat. Nggak ikir carita mah iya. Hese lantaran ieu marasa. Kudu kumaha tuh direnung ku urang Gusti. Ieu mata teh lain nu abdi horengan dan nu Gusti. Dikicepkeun ku Gusti, dipereumkeun ku Gusti, ditingalikeun ieu ningalina bisa ningali ti Gusti cacaang mata ti Gusti. Nu kajeueung, nu kadeuleu, nu katingali ku abdi makhluk Gusti eta teh nu Gusti keneh. Geus berarti ieu mata nu Gusti, nu kadeuleu ge nu Gusti, atuh eueuh abdian jeung eueuh sasahaan nu aya teh Gusti. Mulai ngan wajar teh. Ieu dek datang ka ahlul jam'i. Mulai Gusti ieu ceuli abdi Gusti. Rarasaan mah nu abdi padahal mah ieu teh pamere Gusti.
nempel na aya di abdi abdi nageh nu Gusti celi jadi Gusti bisa gadenge dedenge anti Gusti nu kadenge suara-suara makhluk Gusti eta tepan didamel ku Gusti suara nu aya suaraan suara Gusti abdi ngadenge denge teh ti Gusti berarti eueuhna naon nu aya mangan Gusti la maujuda illallah keur carita lalauna mun jero teuing eta tadi edan tuh eta teh moal waka bisa kitu lamun teu dileungitkeun watak leungitkeun heula watak ke kumaha carana mata teh neuleu teh watak mata bisa neuleuna nu dipake karesep ku mata mun neuleu awewe nu geulis mata resepeun mun neuleu awewe nu goreng mata teresepen resep jeung teresep eta adalah nafsu teh oke kumaha kanyahoan nafsuna ketika urang neuleu awewe panggilan hati cek hati teh datangan atuh tanyakeun coba nomor SMS-na tanya coba nomor HP-na nomor sabaraha eta nafsu kan ketika aya awewe anu jore nu hideung patut nyana mere ka urang nomor HP hate urang nolak ulah tah nu hayang jeung nu ulah nafsu mulai kanyahoan tah kuari urang deuk ibadah ka Gusti Allah hudang jam 2 peuting kacai barang kacai manggih pocong kucluk pandeuleuan mata eta teh akos kitu teh tah nah lamun urang masih kaya nafsuan ieu berubah pikiran kuari begitu urang kacai manggih aya maung urang lumpat tina maung rak eta nafsu ngaranna menghindar tina maung ketika di sumur aya nu geulis betah urang nafsu ngaranna ketika aya pocong urang lumpat ngan jalan di tempat lumpat tapi di dinya keneh nafsu ngaranna eta teh bayangan nafsu teh kos kitu watak mata teu meunang neuleu di nu pake ka embung watak mata teu meunang dipake neuleu nu pake karesep ketika neuleu nu dipake karesep merean hayang ka ditu ketika neuleu nu teu dipake karesep hayang lumpat iyalah nafsu leungitkeun eta kumaha carana mulai ditafakuran jalai nu abdi nafsu jalai nu abdi mata teh tunu Gusti jalamun ku Gusti ieu mata teu dibere neuleu bah atuh teu ketika dibere neuleu meureunang Gusti ketika urang pek amprok ejeung maung Gusti mata nu Gusti maung ge nu Gusti moal pati-pati meureudanan ieu dideuleukeun mun lain deuleu Gusti maung dihareupeun mun henteu nangageurakeun Gusti maja moal aya nyanggakeun sadaya-daya mata nu Gusti maung nu Gusti acara abdi kudu dikerekep ku maung atuh meureun kuburan abdi di jero beuteung maung nyanggakeun sadaya-daya ieu teh gerak Gusti maung calangapna ku Gusti abdi neuleu ti Gusti abdi baca teu sieun ka makhluk Gusti nu disieunkeun ke Gusti ayeuna abdi di dilegleg ku maung gerak Gusti nyanggakeun abdi mah sagala-gala ngomong mah bisa ngomong mah bener aya orai koros bae lumpat iya tah urang can datang lain omong tapi lamun geus datang ka dieu cara buyut Mansur caya Habib Lutfi iya teh siap wari tarolah tama maung ketika orang keluar ti peuting aya pocong weuy nya muka deui bah ieu na le beungeut na muka nutup deui patep pohara Gusti mata nu Gusti dibentakeun ku Gusti dideuleukeun ku Gusti nu kadeuleu makhluk Gusti jurig berbentuk pocong eta teh meureunanan digerakeun ku Gusti abdina aya di dieu pocongna aya di dieu meureunanan ieu teh semata-mata aya di dieu nya lamun lain Gusti hendak manggihkeun abdi per detik per menit per jam teh dipanggihkeun abdi kamari dipanggihkeun jeung eta jem eta papanggihna jem eta jeung eta kuari jem ieu abdi dipanggihkeun jeung pocong deuk naon dipake kasieun ja abdi makhluk Gusti itu makhluk Gusti digerakkeun abdi ku Gusti itu ku Gusti dideuleukeun ku Gusti anyangakeun sadaya-daya andai kata abdi dilegleg ku pocong dilegleg deui ku aing
nu kitu tah eta teh moal bisa lamun teu diusahakeun di jero hate mah make tauhid. Lamun urang nyaritakeun Allahu Akbar Allah nu Maha Agung, keagungan Allah geus aya di dada, atuh sakabehna handap eueuhna naonan. Tah mulai geus di dieu teh ieu deuk gadeukeutkeun, deuk dibere deukeut ku Gusti Allah teh teu sambarangan. Daek heula guru, daek heula ngaji, daek heula guru, daek heula udang ti peuting, daek heula mentang mata, daek heula diuk, daek heula zikir. Awalna macan boga rasana naon ngan zikir be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mungkin bulan mungkin tahun kebel-kebel mah sia ku istiqomah cak Gusti Allah teh digeserkeun ka resepna mata digeserkeun ka resep celi digeserkeun watak-watak mata watak celi watak irung watak sungut dan lain sebagainya kuari nu muncul adalah ruhani leuwih ngurusan ruhani batan awak. Ketika lapar eta mah watek cakroh teh watek teh mah lapar atuh kudu diperangan jamual kebal di alam dunia mah tek bae tunduh watek teh mah watek mata perangan saeutik cakropan ieu teh ka Allah urang mah per detik per menit per jam teh ulah leupas ka Allah. Adapun watak-watak awak tama nu kos kitu mah atuh tunduh tah mah watak perangan lapar tah mah watak perangan ieu aing ieu cakroh urusan ku sia mulai di urusan ku urang digeserkeun ku Gusti Allah plek mulai sapoe sapeting dua poe dua peting kuari dibere kuat mata lain deui dedeleuanana sebab aya Allahan di jero hatena ketika memandang ulah nu kitu mah haram cak Allah urangna teu dibere resep geus kitu bae nu mantak lamun ngandelkeun nang urang moal bisa kabeh ti Gusti Allah si itu dijadikeun wali ti Gusti ngandelkeun amalnyana deuk pimanaeun ku Allah bae digeserkeun nu mantak pilihan Allah tah mah kajen kukumaha ge urang niru-niru kajen kukumaha ge moal bisa ngan deuk nuturkeun perjalananna melalui suluk boleh-boleh bae adapun nu ngajadikeun mah tetep Allah. Adapun perjalanan deuk ditiru ku urang je aya tahap awal kieu tahap kadua kieu tahap katilu kieu tahap kaopat kieu tahap katilu engke datang ka hiji mah datang ka di dua datang ka di dang atuh pek bae tah mah tetep nu ngajadikeun mah Allah nu boga rasa deukeut ngabogaan rasa babarengan jeung Allah tetep Allah ai ku Allah dihenteukeun mah henteu bae ngan ieu cek Imam Ghazali cek guru-guru hakikat asal tuturkeun perjalanan ti dieu ka dieu ti dieu ka dieu ti dieu ka dieu engke ge Allah mere gitu doang tuh mah moak mulaian kuari mulai watak piceun mun masih keneh urang teu bisa merangan watak moal khariqun lil adat ja urang bisa deukeut jeung Allah teh lantaran urang nu ngabedah adat sorangan batur hees urang hudang eta lah batur dahar urang henteu nu anta kuari ye batur mah beuntak keur ngaji nyana hees khariqun lil adat wali eta kajen koko wali tah mulai tah ieu deuk dijadikeun ahlul jami ai ahlul parki mah rata bisa asal geus ngaji tauhid bae nyana keur ingat ye urang cicing di dieu dikanyahokeun ku Allah ahlul parki dibahas ku jana di mana bae dibahas tapi lain bersumber tidak perasaan eta mah ahlul parki ngaranna ilmiah tah mah loba tah mah nu bisa tapi ketika jana geus jadi ahlul jami moal anggeus-anggeus kabahas moal anggeus sebab nuangkeun perasaan kajeun kuku bahagia moal anggeus-anggeus sebab perasaannya na ku kieu ku kitu daun bae dijadikeun pembicaraan sebabnya na keur aya di makom eta moal anggeus kajeun kuku bahagia sebab naon sebab zat jeung sifatna hiji nu mantap disebut lage ieu tunggaling manunggal teu meunang tetetah kos kitu teh lamun lain dina pembahasan ngaji sebab naon maknya manunggal urang jeung Gusti Allah Allah mah pan maha khaliq urang mah kan makhluk Allah mah qadim urang mah hadis kok bisa ngahiji teu meunang mun lain dina keur ngabahas ge engke di imah ulah pati direnung ulah imah keur ancang-ancang doang ancang-ancang geus lah pun sejarah di wali sia wallahu a'lam bishawab